pacar mana? Mana kecil? Hasil jalan pelet. Aing ketemu anjing tuh dah. Motor kia pan motor halus ya teh kumaha? Halus. Motor kieu mah ku aing keur dialungkeun ka leuwih, ku aing pake ngalah urang. Teleponan aing jeung ayang. Ku aing dengar-dengar tukang cengek, jadi disembunyikan. Halo? Sayang. Di mana? Ih, kangen ye. Ngalaman pamajikan ama ke pasar. Ya, kita kan lama udah enggak makan-makan. Emang ayang tuh kangen gitu? Ya jelas lah. Pokoknya mah aing nak kadinya neng make baju Spiderman. Ambe aya naplok-naplokna gitu geuningan. Anu ngetat geuningan. Pan ku agis dipenglikeun baju Spiderman. Ayeuna gas moal lila ieu setengah jam. Moal nyampe pokoknya mah. Heeh. Oke. Ieu mah aing kudu minta ka indung aing, jeung duit ka indung aing mah. Kita pasti dibawa kabeh ku pamajikan aing. Kalilo banget tutup lobang. Aing Erik pepanggih jeung bebeb. Erik makan. Ma aing aya we nya. Ma aing kudu. Aya ieu ma aing. Cepet-cepet we mah ieu. Bila kamu di sisiku hati rasa rindu. Aduh, aing sok inget baheula ieu salah ki aya keneh nyanyi teh duet lagu teh eta teh jeung piring berdua. Aduh. Sehat, Mak? Sehat, alhamdulillah. Didengekeun ku abi mangga hariring we jeung nu keur bunga mah. Boro-boro bunga, lah bunga ti mana atuh? Pan urang teh inget ka bapa maneh. Naon kitu, Bapak? Pan bapa geus eueuh kitu tah. Mah tuh da ayeuna mah teh gular-gular dengan sorangan bae. Maneh jarang pisan ka dieu. Pan aing jarang ayeuna kan ka dieu uing ayeuna ngahajakeun ngalongok mah. Sama Mas mending segala di eta ku loba duit sigana. Rajin ka dieu teh rek teh. Aing curiga. Aya perluna pasti ka dieu teh. Aya perlu kumaha urang teh sebagai anak anu soleh aing teh nu berbakti kepada orang tua, urang teh datang ka dieu ngalongok emak. Ningali begininya bisa mah. Ieu mah beuki sehat wae. Amin. Tapi emak tara kasepian itu penting. Kesepian bet udah kumaha. Atuh aya wae guguling atuh tangkep atuh kumaha. Kapanan. Aduh, di sini aya naon ieu sebenarnya aya naon? Hayang ulin ka emak geus lila teu panggih. Oh, gitu. Ya, beuki geulis wae sih mah. Geulis di mana? Geulisna. Muas nu segede gedebog cau ieu. Kapan ieu teh pamanggi ti bapak sorangan, kitu bapak maneh baheula kapanan kumaha sebagai tanda mengingat gitunya. Aing teh bawa gitu goblok kabogor deui mah. Teu sudi aing lamun misalkan ayeuna mah kawin deui mah. Oke mah dirampas ku salaki anyar. Sakitu mah sakitu mentereng kitu tah. Nah, sudah kitu bae mata mama teu payu ge. Heuh pan ulah lah aing lagi teu hijinan kumaha. Kumaha atuh. Si Sipa ka mana aya mah? Pan di ditu tuh kalau kurang mewe cai hayu. Si Mak. Mak. Cager tapi Mak. Cager alhamdulillah. Hewe nanyakeun cager aya naon sih? Mak. Uing teh rek aya perlu naon? Kumaha nya? Pinjem duit malah 200 we. Nya, cek aing ge. Pinjam duit teh bae. Pagawean teh ka dieu teh datang. Nginjem. Oh, wah, teuing tandana boro-boro merek ka kolot teh. Depan urang teh bakat ku inget urang teh datang ka dieu teh mana kumaha? Oh, nu bina teuing nyumur. Da 200 mah tuh urang kegenan dibikeun deui ieu sok abida-abida. Ya, Mak, anak teh ngan dua-duana si Sipa jeung urang.
Atuh mah teh kabina-bina teh aya kasisipan mah sagala dipubajokeun naon genan. Cing atuh ka urang mah 200.000 genan. Oh, kita teh jadi sisirikan. Ieu lain sisirikan ieu mah nya. Nginjem ieu mah nginjem. Moal lila ieu. Aduh bahasa kitu mah. Udah 100 mah aya. Atuh mah 200 berak ku. Erek Mah mu. aing menyaing ka anak aing teh anak Erek aing mu. teh. Erek. Oh, barina nage. Heula, lontopokeun indung. Tunda dina nu kitu da atuh pengar mah. Ya. 100 dewe tuh mah. Oh wah, geus rumah tangga geus masih kana minta ka kolot uyuhan. Bukan nyerakeun. Geus lah. Udah tinggal ka dieu. Ari rek kayu nginjem-nginjem mah kinit. Salimola tuh. Jung. 100 dewe tuh mah. Oh wah. Nya. Balik kencing teh. Nuhun ya genan. Wah. Racun datang. Udah, hayu ame teh ka kolot. Pusing aing mah, pusing. Mah aing mah cengi sakumaha galak lagi tapi da bagir. Cepet. Ai si Haji Encum cek aya kitu. Haji nama Haji Encum eta teh. Beda aing teh da kitu-kitu geuna da ka indung aing da nyaah aing teh. I love you pul mak. Aing ge pepanggihan jeung si Bebeb. Langkai kata. Cek isun oi. Udah masuk kamera nanya. Tuan Mang. Adio mana? Adio. Dio ulang mana dia? Adio. Aing disebut punten dia. Aing disebut punten dia. Ada sih kayak kasus panas gitu ya. Mana aing disebut punten. Punten Mang cek aing teh. Punten Mang cek aing teh. Nyebut punten siapa? Aing dianggap lagu mana teh? Aing tadi nyebut punten. Aing teh menganggap Mang teh sebagai orang yang sangat-sangat luar biasa. Matak aing teh menghargai pas aing lempang bieu tadi nyebut Mang punten cek aing teh. Dia ngekel ke mana? Mun ngalewat, ulang cicing dia. Punten Mang. Gitu. Aing tadi geus ngomong. Mang punten. Aing tadi ngomong pan kitu. Abah dia atuh. Paling dia ngomongna. Kaharep udeg. Mohon. Karti siap ya tadi aing ngomong. Kabeh dia. Abah kaharep udeg. Hah? Uing ka hareup heula rusuh. Hah? Uing ka hareup heula rusuh. Kemana-mana uing mah. Aing ka hareup heula anjing rusuh. Aing ka hareup heula rusuh. Ngerti tuh sia, Macem-macem. Mantap. Sok, hati-hati. Kayak kasebet. Dua mobil. Anjing. Ngeliur ki jalma teh. Uya. Aja. Pokoknya. Ya. Siapa saya? Rep. Aslina? Ini pacarnya? Iya. Ini pacar mana? Mana kecil? Hasil jeruk pelet. Aing ketemu anjing awewe. Itulah. Semangat Cil. Teh, ayo. Cil. Ing rusuh teh. Uang bayar utang. Hello my best friend. Kamu lagi apa? Aing hadiah motor lah. Kenapa motor Anda ini? Bahwa nih mogok dipakai dengan terabas. Sudah motor Kia yang dipakai sudah. Motor Kia pan motor halus ya teh kumaha? Halus. Motor Kia mah ku aing keur dialungkeun ka leuwih, ku aing pake ngalah urang. Ya Anda ganti dong nya pakai motor kayak gini. Aduh, deh emang itu tenagana badak gitu pendek-pendek oge anjing ngabret. Ngabret. Ayo serangannya ke mana? Ya aing mau jalan-jalan dong. Mang, asal kita kasep itu. Ngapain Anda bilang-bilang aing kasep? Emang Anda kasep. Ya jelas emang aing kasep. Tapi Anda jangan macam-macam minta yang apa-apa ya. Bapak gimana? Aku cuma mau Aing curiga lamun geus minta kitu-kitu kieu, pasti ujung-ujungna teungeuna.
Mang, Naon? jadi 20 emang. Aing gini. Wah. 20 udah tegede aing mah teh 100 teh 20 ya kuli bensin ya. Bensinna beak bener. Aing genan tadi bersusah payah panggil jeung ma aing meus minta duit ti ma aing genan aing teh gablek duit. Duit aing dibawa kabeh ku pamajikan aing. Dibawa. Heeh. Di 20 eueuh pisan. Weuh. 10 atuh mah. Weuh lah. 7.000 atuh. Nah, geuningan kumaha nginjem teh maksa. Ya atuh pan aing eueuh pisan duit, Bang. 7.000 bro. Weuh. 5.000 we bae aing mah. Tuh, aing nu nelpon. Oh, siap. Terus Mang. Mang. Siap. Mang. Aing mang ade kada nginjem duit goceng oge meni harare pisan aing. Aing. Ade motor. Kenapa? Adean motor. Oh, Kemana maneh? Rio. Mana? Pagi beli ke mana? Si Kipli. Hah? Man bita anu nelpon ya ka mana? Ada telepon. Si kene masa ngobrol jeung aing anu nelpon. Kaditukeun tuh kagirangkeun. Oh, anu itu. Heeh. Ya si Ate meni lama. Sayang. Udah lama nungguin. Lama banget tahu. Kan aku teh banyak rintangan di perjalanan, jadi aku teh rada lama kesininya. Aduh. Bentar. Ini siapa? Bentar. Oh, ganggu ya teh. Syekh kau nang kunyuk ka dieu. Kenapa? Syekh ku aing bebeja ka bibi ku anjuk ku aing. Udah bebeja ka bibi. Ya kayak jalur alternatif eta mah. Balik mau lainnya. Sok kamu Balik aya jalur mah. alternatif. Syekh jalan-jalan ka dieu kenapa kunyuk? Aing mau kemana? Iya. Langsung 50. Aing teh boga duit. Enggeus sih kayak we aing. Itu mereka tuh kain antara mereka dia tuh Ulah bebeja ka bibi maneh. oh enggak Biasa itu mah anak-anak itu rese. ya udah tuh kita Ayo, jalan yuk. Beri, oke. Lomba mamang maneh teh? Mamang, tuh di itu jeung awewe teh keur bobogohan tadi mah. Aduh eta kalado guys eta. Dan bohong. Aduh. Alah, keceplosan. Jalan-jalan kemana? Kita ke Ciamis aja. Ciamis. Iya, ada Boleh dong. Ah! Iya, idong. Bang, lu siapa? Ini siapa? Beh, ini. Siapa? Aing pamajikana. Siapa? Aing pacarnya. Aing pamajikana siapa? Pacarna unggul. Balik. Nya, baliknya. Aing